Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bayayana, alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita nu katunda mitra. Dina judulning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita nu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting, nyatana kanyetitin anu bade ngalahirkeun samalah maparaji parantos diteang ku Jang Ojai. Kumaha atuh mitra lajengeunana ieu carita. Sumangga langkung paosna mah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Gening indung berang geus datang. Syukur geuwat datang ka dieu. Ceuk maanah gancang ngabagiakeun ka maparaji anu kakarajol. Nyapu gue atuh buru-buru datang kuring teh. Pantaran bieu keur sare aya anu ngagugudra kana panto bari gagaroan. Gancang atuh ngoreja tudang bari lulungu. Barang brai muka panto geuning Jang Oja nyusulan. Lamun nyetitin cenah karasa beuteng. Walon maiyam anu keur ngajanteng nangtung di lawang kamar bari ngajingjing buntelan anu dieusi ku parabot. Anu geus biasa digunakeun lamun keur marajian. Bener kitu ai ieu cenah si Nyai geus karasa. Anu matak geuwat we atuh ditita nyusulan ka ditu. Cing atuh sok. Ai paraji pangmariksakeun nah anak kuring teh geus waktu narek ngajuru atanapi kumaha? Sok atuh urang pariksa. Walon maiyam serog ngadeuketan ka Titin anu keur ngagoler dina luhur ranjang. Ujang, dagoan di luar ka ditu lalaki mah. Keun si Nyai mah aya emak. Ceuk maiyam bari ngareret ka si Ojai anu keur nangtung gigireun bojona. Nya mangga atuh mak. Nyai, akang nungguan di luarnya. Ceuk si Ojai bari neuteup ka bojona. Sedengkeun Titin ukur unggeg, si Ojai tuluy ngaleos kaluar ti kamar gek diuk di tengah imah. Tapi teu kungsi lila jung nangtung deui. Tuluy leuleumpangan teu puguh cabak samar pola samarampa. Jajantung naratug hate deg-degan kawantu si Ojai kakarahari tarik boga anak. Sanggeusna lila ngadagoan aya kana 10 taun dilana. Nya puguh bae jadi teu ngeunah cicing. Punten aceu tutupkeun we hordengna. Heueuh keun atuh urang tutupkeun. Walon maanah tuluy nutupkeun hordeng. Geus kitu prak maiyam mariksa Titin kalayan apik jeung taliti pikeun mastikeun hageus waktuna ngajuru atawa acan. Kumaha ai? Nah geus nepi kana waktuna si Nyai teh. Bener aceu, si Nyai teh geus waktuna ieu teh. Samalah sigana geus moal lila deui. Anu matak sok geura sadiakeun cai haneut. Kitu heug atuhkeun urang nahur heula. Walon maanah geuwat kaluar ti kamar. Kumaha mak? Nahapun bojo teh bade ngalahirkeun? Tanya si Ojai katingali rada gugup. Bener kitu Ujang cek indung berang mah. Anu matak ayeuna marek nahur cai keur ngamandian orok. Sawios ku abdi mak nahur cai mah. Keun wae ku emak. Hidup makar itu mending oge geuwat susulan Jang Sarkum ka imahna. Bejahan si Nyai rek ngajuru ketoh. Nya mangga atuh ari kitu mah. Oma tulah lila Jang. Owa batre bisi poek. Mangga mak. Gap si Ojai kana batre anu ditunda dina palang dada. Sanggeus kitu tuluy leos ini trek nyusulan Sarkum ka imahna.
Harima anah kebat ka dapur gek diuk dina jojodog, gur mirun seuneu dekulna heureut kana seeng. Mitra kaum dangu, urang kocapkeun si Ojay harita teh keur ngagedig leumpang rurusuhan. Sedengkeun kayaan sepi jempling taya jalma saurang-urang acan. Da pugu geus peuting sakumna urang lembur geus sarare tibra di imahna masing-masing. Anu nyaring keneh saukur ronda anu keur ngalider ngurilingan lembur ratok narakolan kohkol. Sanggeus aya kana sawatara waktu, si Ojay anjog ka pakarangan Imah Sarkum. Kalacat unggas rog ngadeuketan Panto. "Punten, Kang, punten." Si Ojay uluk salam bari keketrok. Sakali taya anu nembalan sigan anu boga imah geus sare. Si Ojay keketrok deui ayeuna mah ngahajar rada bedas. "Punten, Kang Sarkum. Kang, punten." Si Ojay uluk salam deui bari gegeroan. Kocapkeun Sarkum anu harita teh aya di jero imah. Samalah keur sare dina kursi panjang di patengahan, lantaran beurangna geus pasea jeung bojona jadi sarena misah. Nya barang ngadenge kana Panto aya anu keketrok bari gegeruan Sarkum ngorejat hudang. Tuluy gigisik ret kana jam dingding anu ngagantung dina tembok. Breh katempo jarum jam geus nunjuk kana angka 11 leuwih. Jung Sarkum nangtung. "Saha cenah anu gageruan wayah kieu? Tapi sorana apal ka si Ojay." Ceuk Sarkum koloyong leumpang muru kana Panto hareup. "Saha di luar?" tanya Sarkum hayang mastikeun nah si Ojay atawa lain. "Abdi Kang." Walon si Ojay anu aya di luar bungah ngadenge Sarkum geus nyaring. Sanggeus yakin anu aya di luar teh si Ojay. Teu talangke kolotrak muka Panto. "Aya naon, Jang? Peuting-peuting datang ka dieu?" Sarkum langsung tumanya ka si Ojay anu keur nangtung di lawang Panto. "Punten Kang, wireh abdi parantos ngawagel ka Akang." "Nya teu nanaon tapi rek naon datang wayah kiwari?" "Nu mawi itu Kang, pun bojo titin bade ngalahirkeun." "Oh, rek ngajuru? Sumuhun kitu. Nu mawi abdi ka dieu di piwarang ngawartosan ku emak." "Oh, nya syukur atuh di bejaan. Akang ayeuna keneh rek ka ditu. Tapi ke heula daguan sakedeung rek ngabejaan pamajikan. Sok diuk heula Jang." Ceuk Sarkum leos asup deui ka jero. Si Ojay nuturkeun gek tiuk dina kursi. Sanggeus aya di jero kamar srog ngadeuketan ka Nyi Sawitri anu keur sare. Keur sakedapan, Sarkum ngan ukur melong rek ngahudangkeun rada asa-asa da puguh keur teu akur. Tapi teu kungsi lila pok Sarkum ngomong ka bojona anu keur sare. "Nyai, Nyai nyaring." Sarkum ngageroan ka bojona lalaunan. Ulisik Nyi Sawitri lili ret ka salakina. Rek naon eta nyaring? Tanya Nyi Sawitri kadenge meuni teugeg matak nyentung kana hate. "Nyaring Nyai, ayeuna Akang rek ka imah titin. Lantaran bieu di bejaan ku Jang Ojay cenah rek ngalahirkeun." "Jung wae atuh rek ka imah titin mah. Teu kudu ngahudangkeun kuring." Walon Nyi Sawitri bari jeung popolotot. Teu kudu bari popolotot Nyai. Akang ngahudangkeun sote bisi we atuh Nyai rek milu ka ditu jeung Akang. "Moal kuring mah moal ka ditu. Jung wae sorangan. Rek sare kuring mah tunduh. Geus Kang Sarkum ulah ngaganggu." Jawab Nyi Sawitri bari jeung ketus. Geus kitu reup deui sare bari ngerimunan maneh ku simbut. Ningali pola pamajikanna siga kitu Sarkum rumenghap narik napas. Geus taya hayang loba omong harita keneh tuluy ngaleos nyampeurkeun ka si Ojay. Gap kana jaket anu ngalumbuk dina kursi rap dipake. "Hayu Jang." "Kamana euceuna? Nah moal ngiring ka ditu?" "Moal keur sare tibra, keun wae seunah nungguan imah." "Nya hayu atuh pami kitu mah." Jung si Ojay nangtung tuluy kaluar ti jero imah dituturkeun ku Sarkum. Brug Panto ditutupkeun cetrek dikunci ti luar.
Jurut Sarkum jeung si Ojai turun kaburuan. Tuluy lempang ngagredig lurusuhan hayang gancang nepi. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun geus nepi. Sup tuanana ka jero imah gok amprok jeung maana. Kumaha mak? Geus brol atawa acan? Tanya Sarkum bari ngareret ka lawang kamar. Kadenge Titin keur humarurung. Acan ujang. Nah perlu dibawa ka bidan. Teu kudu sigana mah moal lila deui oge bakal lahir si Utun Inji teh. Kedaguan marek asup ka kamar ningali si Nyai. Yang Ojai, cing tempo itu cai dina seengna geus ngagolak. Lamun geus ngagolak keusikeun sawareh kana teko, tuluy purulukan teh. Mangga mak. Walon si Ojai leos ka dapur sedengkeun maana asup ka jero kamar. Rek ningali Titin anakna anu rek ngalahirkeun tapi acan brol. Kumaha ai nah orok teh geus rek brol? Acan ace. Ngan sigana mah moal lila deui. Hae ari cai haneut keur ngamandi orok geus hadia. Aya cai mah, da keur nahor. Syukur atuh sok Nyai. Da geus deet ieu teh. Sama lagus katingali sirana. Sok tarik napas, tuluy heujeunkeun kadinya. Ceuk Ma Paraji ngamamatahan ka Titin. Aduh mak, ampun nyeri mak. Wayahna Nyai, cing sabar anaking. Da kitu biasa nama oge baheula. Ceuk Ma Ana srog ngadeuketan ka anakna. Titin tiba beregeg ngaheujeun sakuat tenaga. Kesang naluut leet ngoprot masuhan kana sakujur awak. Dadana reng hapranjugna pas ngahegak. Sok Nyai anaking buru saeutik deui heujeunkeun sakaligus tereh bro. Ceuk Ma Iam mere sumanget bari marajian. Ari Sarkum anu keur nungguan teu daek cicing tuluy lelempangan bulak-balik teu puguh cabak. Aduh, mak, nyeri. Moal nanaon sok saeutik deui terus dorong. Ma Iam teu eureun mere sumanget ka Titin. Kadenge Titin ngagero tarik teu lila guak sora orok ceurik meuni denger. Wah orok ceurik kegeruan sorana denger tarik pisan. Alhamdulillah geuning geus waktuna mah ngaborojol. Ceuk Ma Paraji geuwat mangku orok. Sedengkeun Titin harita ngalempreh lungse beak tanaga. Kesangna juu masuhan sakujur awak. Alhamdulillah, encuk mah geus gubrag ka alam dunia. Ceuk Ma Ana leungeunna ranggah ngucap syukur ka Nu Maha Kawasa. Nya kitu deui Sarkum jeung si Ojai duanana ngucap syukur ka pangeran. Hatena bungah anu lain dikieuna. Lantaran orok geus gumelar ka alam dunia. Ace cai haneutna keur mandi orok kade ulah panas teuing. Cukup we haneut kuku sok keubat sadiakeun. Nyahong dagus aya cai haneut mah. Yang Ojai geuwat ngawadahan cai haneut kana baskom. Omat ulah panas teuing. Pangga mak, datos sayogi. Walon si Ojai haget pisan geuwat ngawadahan cai haneut kana baskom. Geus kitu derdeg dibawa ka jero sor diasongkeun ka lawang kamar. Abdi tiasa kalebat mak. Ke heula ujang sabar lanan. Ke lamun geus beres di mandian. Jeung deui si Nyai can dibersihan ieu teh jadi wayahna we tungguan. Sing sabar. Jawab Ma Iam ti jero kamar. Ngadenge kitu si Ojai teu bisa kukumaha. Sanajan hate geus teu sabar hayang ningali anu jadi anak. Orok harita tuluy di mandian ku cai haneut nepi ka bersih. Kadenge ceurik ku guaran tarik pisan. Nya teu sakumaha lila orok geus rengse di mandian.
Rap di bajuan tuluy di bedong sangkan tetiriseun. Orok anu tadi ceurik jep-jempe tuluy ngahenen we biwirna kutap ketap hayang nyusu. Nyai, ieu tingali anak hidup meuni kasep. Ceuk Ma Iyam ngasongkeun orok ka Titin. Pamaget, Mak. Tanya Titin sorana kadenge dumareuda hate bagja ka bina-bina. Heueuh jalu, tuh geuning meuni persis siga bapakna. Bagja anak king ujang kasep anak emak. Titin leungeuna ngaragamang ka orok panon baseuh ku Cimata. Bunga ningali anu jadi anak. Anu geus sakitu lilana ditutungguan ayeuna geus gubrag ka alam dunia. Ke Nyai ulah waka hayang mangku. Ieu budak kudu diajanan heula ku bapana. Anu ti tadi geus teu sabar nungguan. Sok Ma Iyam ngasongkeun orok ka Maana. Kuat ditampanan dipangku tuluy dibawa keluar. Gok Amprok jeung si Ojai katut Sarkum anu keur narungguan. Jang, sok gawat orok teh geur ajanan. Ieu anak hidup geus lahir. Nya sok jang burukeun ajanan. Sor Maanah ngasongkeun orok ka bapana geuat dipangku bari jeung rada asa-asa. Da puguh palaur lantaran kakara hari tamangku orok anu kakara borojol. Kade sing bener mangkuna. Sok tuluy ajanan. Mangga Mak. Teu talangke ngong si Ojai ngumandangkeun azan dideukeutkeun kana ceuli orok beulah katuhu. Rengse azan disambung ku iqomah dideukeutkeun kana ceuli anu beulah kenca. Sajeroning si Ojai harita ngumandangkeun azan. Ate ngarasa sedih campur jeung bagja anu taya hinggana. Lantaran ayeuna manehna geus resmi jadi saurang bapa. Itu deui Sarkum ngarasa bunga sabab ayeuna mah geus jadi uwa. Mak, pun anak teh istri eta napi pamagat. Lalaki ujang. Tuh geuning rupana meuni nambleg anu jadi bapa. Aduh, bagja mah. Abdi teh gaduh budak lalaki. Walon si Ojai paromana bear marahmai. Heueuh puguh atuh bagja pisan. Mak bunga anu taya hinggana ayeuna boga deui incu lalaki. Muga-muga cing jadi budak anu soleh. Walon Maanah geus kitu tuluy ngaleos ka tukang rek nyokot cai. Keur mersihan Titin anu aya di kamar ditungguan ku indung beurang. Yo ujang, hidup teh gerak gede. Lamun geus gede ku warek dibawa ka dayeuh tumpak mobil. Tah bener kitu ujang. Milu kasih uwa pelesiran ka kota. Lain ngan saukur pelesiran wungkul. Tapi ku uwa mah sakalian ujang terek disakolakeun di kota. Ngarah boga pendidikan anu luhur. Tah kitu geuning anak king, ceuk uwa hidup teh. Kitu gunem catur Sarkum jeung si Ojai. Duanana katingali galumbira pisan. Ari orok ngahenen siga nu betah dipangku ku bapana. Keur kitu Ma Iyam ngageroan. Ujang, bawa cenah ka dieu orok teh. Ieu si Nyai hayang ngeundeukeut jeung budak. Sok bawa asup ka jero da sagala rupana geus beres ayeuna mah. Mangga Mak. Teu hararese orok dibawa asup ka jero kamar. Red ka bojona anu keur nyanda. Nyai, ieu anak urang. Geura tingali meuni kasep siga akang. Nya Kang, anak urang teh kasep siga bapana. Walon Titin bari imut paromana marahmai. Rasa nyeri anu tadi karasa ayeuna geus sirna kaganti ku rasa bagja anu taya hinggana. Nyai, ieu budak teh bukti cinta urang duaan anu geus lila ditutungguan. Tah ayeuna geus gubrag ka alam dunia. Ayu urang urus sahade-hadena. Ceuk si Ojai sor ngasongkeun orok tuluy digolerekeun gigireun Titin indungna. Maanah seuri kitu deui Ma Iyam jeung Sarkum anu nyaraksian. Jang ka mana ari Nyi Sawitri? Nah, atuh ka dieu. Tanya Maanah kakara inget kaminantuna nu teu katingali aya di dinya. Teu milu ka dieu, Mak. Da tadi teh tunduh cenah. Oh, nyakeun wae atuh ari tunduheun mah. Walon Maanah teu loba deui tatanya sababnya lamun anak jeung minantuna pasti can akur. Lantaran tadi beurang geus parasea. Satuluyna Sarkum jeung si Ojai Daryuk di tengah imah bari guntreng ngarobrol.
Arima Anah jeung Ma Iyam di jero kamar ngarobrol bari maturan Titin jeung Orok anu kakara lahir. Mitra kaum dangu urang tunda heula kayaan si Ojai sakula warga anu keur saruka bunga. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun Nyi Sawitri anu keur aya di imahna. Ti sajigna ditinggalkeun ku Sarkum. Nyi Sawitri teu bisa reup sare. Panon kucap kiceup awakna ngarengkol nyang hareup kana tembok. Tapi saenggeusna aya kana sawatara waktu lilana. Korejat cengkat gek tiuk tina luhur kasur. Geus kitu serenge seuri sorangan. Kawasna Orok si Titin ayeuna geus gumelar ka alam dunya. Tapi hanjakal umurna moal lila. Lantaran eta Orok milik aing. Ceuk Nyi Sawitri nyikikik seuri. Panon ngadadak buringas kular giler tebeda jeung mata heulang. Sedengkeun ti korona lok-lokan rasa hanaang mimiti datang. Jung cengkat tina diukna, tuluy turun tina ranjang koloyong ngadeuketan kana panto. Gawat kaluar ti kamar. Sorok kapatengahan kayaan ti jero imah karasa tiiseun. Da puguh eueuh jalma sejen Sarkum jeung Ma Anah keur aya di imah Titin. Ayeuna keneh aing kudu gancang ka ditu. Samemeh rasa hanaang aing beuki parna. Geus kabayang kumaha ngeunah jeung segerna geti Orok anu kakara borojol. Pasti amis ngagelesar kana ti koro. Ceuk Nyi Sawitri nyikikik seuri biwirna kutap ketap. Ngabayangkeun ngeunah jeung segerna geti Orok. Geus kitu koloyong leumpang buru ka panto hareup. Sanggeus nepi ragamang muka panto tapi barang rek dibuka. Tetela pageuh lantaran dikunci ti luar ku Sarkum sabab sieun aya jalma sejen anu asup ka jero imah. Pantau dikunci ti luar ku Kang Sarkum. Tapi teu nanaon da moal mata kese pikeun aing mah. Ditiup sakali oge tang teu muka pantau mah. Kitu ceuk Nyi Sawitri kepoh panto ditiup sakali. Tekung silila reket berai panto muka ku sorangan meninga gemblang. Nyi Sawitri gewat keluar jenang tung tina teras. Sedengkeun panto hideng nutup deui ku sorangan. Jerut Nyi Sawitri turun kaburuan gandeang leumpang salse pisan. Ninggalkeun pakarangan imahna tuluy kebat maju ngulon rek ngajugjug ka imahna Titin. Nya teu kacatur di jalana. Urang kocapkeun bae geus nepi kanu dituju. Nyi Sawitri ngajanteng nangtung di buruan. Panon mencrong ka jero imah nu katempo caang ku cahaya cempor samalah kadenge sora Sarkum jeung si Ojai anu keur ngarobrol di tengah imah. Nah geus brol kitu Orok teh atawa acan. Ceuk Nyi Sawitri ngomong lalaunan. Ceuli rancung ngadedengekeun kayaan di jero. Sigana mah acan meureun eta kadenge sorana. Ceuk Nyi Sawitri. Sabot keur kitu denge kadenge sora Orok ceurik meuni denger. Geuning geus borojol Orok teh. Tah kadenge sorana ceurik meuni tarik. Kawasna mah hayang nyusu. Bang japikeun aing. Sabab teu kudu nungguan lila. Da geus aya Orokna. Nyi Sawitri nyerenge seuri hatena ngarasa bunga. Koreleng leumpang kagigireun imah jenang tung pelebah jandela kamar anu ditempatan ku Titin. Geus kitu tunga-tengo neangan bilik anu carang sangkan bisa noong. Sanggeus manggih Nyi Sawitri ngadeukeutkeun panon kana bilik anu carang. Tuluy noong ka jero kamar. Breh sidik pisan kayaan di jero caang ku cahaya cempor anu ngagantung dina bilik. Nya tu puguh bae bunga lantaran bisa ningali kalayan laluasa kanu aya di jero. Katempo Ma Anah keur diuk sisi ranjang. Sedengkeun Ma Iyam aya tunjangeun. Titin keur ngagoler gigireun Orok anu acan lila gubrag ka alam dunia. Nyi Sawitri tuluy nogel noong di jero teu srikna panonna teu ngiceup-ngiceup mencrong ka Orok anu keur sare gigireun indungna. Selengseng ka ambe Orok teh seungit meleber estu matak ngahudangkeun rasa hanaang anu pohara. Ti koro Nyi Sawitri lok-lokan teu sabar hayang gera nyerot getihna anu tangtu matak seger karasana. Meuni seungit Orok teh. Sigana lamun dicetrok getihna diserot. Tangtu matak seger kana awak ieu mah.
Geus teu kudu dililakeun. Lantaran aing geus teu kuat ieu naang. Gibeg Nyi Sawitri ngagibegkeun awakna sakali. Sapada harita jirimna robah jadi hiji makhluk anu kacida matak pikasieun. Rupana bodas sakujur awakna buluan. Ari ceulina rancung huntuna sareukeut sihungna ranggeteng, matana anu bolotot semu hurung. Sedengkeun leungeun robah jadi jangjang. Bareng jeung robahna jirim Nyi Sawitri, sapada harita kayaan oge jadi robah mata keung. Tepuguh mimitina ujug-ujug hiuk angin ngagelebug tarik. Tatangkalan pating aroyag si garik peunggas, kalakai garing pating kalayang hariber. Sabot keur kitu cungungung kadenge sora anjing babaung meni melewung mepeuskeun simpena peuting. Samalah ditema ku sora manuk jurig anu dumadakan kadenge pating koreak ngurilingan suhunan. Kocapkeun anu aya di jero imah. Saurang oge eueuh anu tereuwas. Sarkum jeung si Ojay anu keur ngobrol di tengah imah duanana caruring hak. Kitu deui maanah Titin jeung Mak Iyam anu geus aya di kamar. Nah aya naon ieu teh? Teu pupuguh mimitina make jeung gede angin. Tah sorana meuning ngaguru samalaya sora anjing babaung jeung sora manuk jurig. Aya naon ieu teh? Beut jadi asa kareueung. Ceuk maanah bari culang cileung. Ceuli rancung ngadedengekeun kayaan di luar. Nya Mak, nah aya naon di luar teh? Abdi mah keueung. Ceuk Titin geuwat ngeukepan anakna. Nya Nyai, sarua mah oge keueung ieu teh. Ai paraji. Nah aya naon ieu teh? Eta sora anjing babaung di luar meuni teu leureh. Nya duka teuing aya naon, da kuring oge teu apal. Tapi biasana lamun aya sora-sora anu cara kieu, tandana aya bangsa setan siluman ieu teh. Anu keur ngulayaban, anu matak sok babacaan sabisa-bisa. Singlar atuh ai sangkan ulah deukeut-deukeut ka dieu. Heueuh keun urang singlar tapi kelanan sakedeung. Walon Mak Iyam gap kana buntelan anu dieusi parabot. Gura-giru dibuka tuluy kurah koreh bereh manggih panglai sagede indung suku. Geuwat dicokot am dihuapkeun tuluy digayem. Geus kitu sabrot-sabrot diburakeun ka juru kamar. Jurig nyingkir setan nyingkah dedemit mabur ka sabrang ka Palembang. Ulah deukeut-deukeut ka dieu. Nyingkah. Kitu ceuk Mak Iyam maksudna masih singlar. Sabrot dibura deui ku panglai. Sedengkeun kayaan di luar karasana kalah beuki mata keung jeung geueuman. Keur kitu torojol Sarkum jeung si Ojay arasup ka jero kamar. Aya naon ieu teh Mak? Nya duka teuing atuh Ujang. Ma oge teu apal da geuning teu pupuguh kaya am teh robah jadi mata keung. Ieu geura bulu punduk meuni asana rangtung muring kak pating puriding. Kakaraeun make jeung kieu. Walon Mak Iyam bari ngareret ka Sarkum. Sedengkeun si Ojay tuluy ngadeuketan ka Titin jeung anakna. Lantaran hariwang bisi ayana naon. Nya ku abdi oge karasa Mak. Kayaan teh jadi asa keung kawas kieu. Nah moal ayana naon kitu Mak? Tanya Sarkum jajantung ngadadak keratug teu puguh rasa. Ya moga-moga moal Ujang. Anu matak sok geura sararea babacaan. Walon Mak Iyam geus kitu jep jempe tuluy kegerendengan babacaan sabisa-bisa. Sambalah diturutan kunu sejena pating gerendeng lalaunan. Keur kitu cungungung kadenge sora anjing babaung asa deukeut pisan. Tamalah asa digigireun imah. Nyapugu atuh anu araya di dinya ngarenjag tuluy silih reret. Rei bulu pundukna pating puriding pating puringkak asa karandal.
Cing atuh ujang kebah ka ditu anjing teh ulah senang babaung di buruan. Ceuk Ma'anah ngareret ka Sarkum. Nyakon atuh urang kebah. Tapi rada keung kaluarna. Walon Sarkum hatena rada humarhemi rek kaluar ti imah di asa tuani. Sabab kayaan karasana kalah beuki keung jeung geueuman. Baturan atuh ka ditu kujang ojay. Nya hayu Kang urang kebah kuduaan. Oh hayu. Walon Sarkum rek ngaleos. Tapi sabot keur kitu ujuk-ujuk brai jandela kamar muka meni ngagemblang. Puguh bae reuwa sararea bareng ngareret ka pelebah jandela. Breh katempo kayaan di luar poek meni meredong. Tiuk angin ngagelebug asup ka jero kamar. Lampu cempor ka kalicesan rek pareum katebaku angin. Bo, nah jandela ujuk-ujuk muka. Ceuk Sarkum bari olohok panon melong ka pelebah jandela. Nah teu ditulakan jandela teh Nyai. Tanya Ma Iyam bari ngareret ka Titin anu katempo beungeutna sepa. Nah ada tos ditulakan jadi lama mak. Walon Titin hatena deg-degan pating sareblak teu puguh rasa. Itu deui si Ojai oge sarua jajantungna jadi ratug tutunggulan kawas rek manggih kareuwas. Geuwah tutupkeun deui atuh katebak angin meureun matak muka oge. Jeung deui teu pagus sigana nulakana. Sok jang buru tutupkeun. Ceuk Ma'anah bari ngareret ka Sarkum anu keur ngajanteng nangtung. Nyakeun urang tutupkeun. Mitra cagela ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.